Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Paslun ari eta hiji pasal fi sifatillahi ta'ala. Halna tetap dinamartelakeun pirang-pirang sifat Allah Ta'ala wa rasulihi sareng rasulna Allah wa fis sama'iyati sareng dinamartelakeun akidah sam'iyah atanapi hal anu mughayyabat hal anu digaibkeun wa yajibu sareng wajib wujuban kalawan wajib muhattaman anu dipasti ala kafatil mukallafina kasakabeh jalma mukallaf sareng imankeun anjeun wa tusabiko sareng benerkeun anjeun bi an yakula kalawan yen ngucapkeun kalawan sakabehna mukallafin naon wajib di dieu ad-dukhulu naon ad-dukhulu asup di dinil islami dina agama Islam wa huwa kana sareng ari kalakuan sareng fi dinil Islam ari asup kana agama Islam teh tasyahadatu nyaksian atawa ngucapkeun syahadat an kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha taya di pangeran anu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng sayakosna kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah wal iqraru sareng ngaku atanapi iqrar bima kana perkara jaa anu tos nyumpingkeun kanjeng Nabi jaa anu parantos nyandak kanjeng Nabi nyumpingkeun kanjeng Nabi bihi mawa itu mah min indillahi ti zat Allah subhanahu wa ta'ala sandingan Allah subhanahu wa ta'ala al-wahidu anu maha tunggal al-ahad sareng tetep aya al-mulazamatu tegasna tetep kabagi tetep renggenek fihi aya alladila yatajazza netepan kana tegasna nama aya tegasna bilan kitoin kalawan walayan qasim mauti nepikeun ka maut jeung anu teu narima kabagi an Ali radhiyallahu anhu katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa mangka ari Allah eta wahidun ari pangsampurna sampurna kanikmatan eta al mautu maut alal islami netepan kana agama Islam pirang-pirang sifatna Allah wal tizamu ma sareng narima na aya qabulu ma tegasna narima na perkara bi mahalin tegasna narima perkara lazima anu tetep alawaluari aya sabata tegasna ma tetep alaihi alawalu kafatil mukallafin aya kafatil mukallafina tegasna kasakabe jalma anu geus akil balik minal ahkami nyaeta tegasna tina pirang-pirang hukum wahya sareng ari itu ahkam eta mah perkara bayan anu parantos mertelakeun hukana itu mah saha lana ka urang sadaya ala lisanin nabihi netepan kana lisanna nabi urang sadaya nabi Allah subhanahu wa ta'ala mimma tina perkara ya ta'allaku anu parantos cumantel itu mah bi af'alil mukallafina kana pirang-pirang pagawean jalma mukallaf wa huwa jeung ari itu mah eta al wajibu wajib wa sunnatu sareng sunnah wal mubahu sareng mubah wal makruh sareng makruh wal haramu sareng haram naon wujuduhu ayana Allah eta min ghairihi tisalian pamimma mangka eta tetep tina sawarehna yajibu anu wajib naon ilmuhu nguningakeunana itu ma aya ma'rifatuhu tegasna mah nganyahokeunana itu ma wa tiqaduhu sareng nekadkeunana itu ma bil qalbi kalawan hate
mutlaqon halna mutlak ae fi sholati tegasna dina salat wa ghairiha sareng lianna dina salat wa nutku sareng ngucapkeun bihi kana ma bilisani kalawan lisan fil hali dina sapada harita ae fi hadzal waqti tegasna dina ieu waktu in kana lamun bukti itu jalma nu ngucap tegasna masih qail aya annatik tegasna masih natik tegasna anu ngucapkeun eta kafiron jalma kafir ae asliyan tegasna mah kafir nu bangsa asli asal au murtadan atawa kafir nu bangsa murtad wa illa jeung lamun teu kafir bi an kana kalawan yen wabuktian itu natik eta musliman jalma Islam fa fis sholati mangka tetep dina salat ae fit tasyahudi tegasna dina maos tasyahud atau napi tahiyat asyahadatani ari dua kalimah syahadah fasyahadatani mangka ari lapad asyahadatani eta mubtadaun jadi mubtada muakhirun anu muakhir wa mimma sareng ari lapad mimma yajibu wa mimma yajibu sareng ari lapad mimma yajibu eta khabaruhu khabarna mubtada wa yajuju sareng wenang naon an yakuna yen bukti naon asyahadati dua lapad asyahadatani eta khabaru mubtadain jadi khabar mubtada mahdufin anu dibuang wa mimma sareng ari lapad wa mimma yajibu fi mahalil hali eta tetep dina mahalil hal wa takdiru jeung ari takdirna pal wajibu mangka eta pal wajibu mangka ari anu wajib naon ilmuhu uninganna itu anu wajib wa tiqaduhu sareng nekadkeun anu wajib wa nutku sareng ngucapkeun bihi kana itu wajib eta asyahadatani syahadat dua hala kaunihima dina tingkahna itu syahadat dua eta ba'doma sawarehna perkara yajibu anu wajib itu ma kama qala sapertikeun perkara parantos ngucapkeun hukana itu ma saha Muhammad Al-Husniyu Muhammad Syekh Muhammad Al-Husni wa huma sareng ari syahadatani eta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta lapad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu tegasna nyaksian kaulaan kana sanjanyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha taya di pangeran anu hak diibadahan illallahu angin saha Allah wa asyhadu sareng nyaksian kaula anna Muhammadan kana sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullahi utusan Allah wa yustaratu sareng disyaratkeun naon an ya'tiya yen ngadatangkeun si kafir bihima kana sahadatani mutawaliyataini halna tuluy-tuluy duanana muratabataini tur anu ditartibkeun duanana wan yantiko sareng yen ngucap itu si kafir bihima kana sahadatani bil arabiyyati kalawan bahasa Arab lil qadiri pikeun anu kawasa alaiha kana itu bahasa Arab tegasna kana Arabiyah ma ma'rifati maknahuma serta nganyahokeun kana maknana sahadatani alamana tepan kana perkara nabahanu parantos ngelingan ala dalika kana itu yustaratu saha sayhu Syekh Ahmadu Az-Zahidu tegasna Syekh Ahmad Az-Zahid wal alamatu sareng al alamah nu banget alimna Muhammad Ar-Ramli tegasna Imam Muhammad Ar-Ramli wala buddha sareng teu meunang hanteu min takriri syahadati tina ngabalikan ngabulak-balikna itu lapad syahadah in lam yakun lamun teu bukti hunaka dina itu syahadah naon atipun harap atof wa illa sareng lamun teu in lam yakun kafa maka cukup
naon labdu ashadu lapad ashadu al awalu anu kahiji bi khilafil azani kalawan perbeda sareng adzan labuda nu teu meunang hanteu atawa misti fihi dina itu adzan minal ityani tina ngadatangkeun bi ashadu kalawan lapad ashadu marrotaini kalawan dua balikan. Hakada haeling-eling kada seperti itu bihilafil adan qala parantos ngadawuhkeun kana itu zasa Ibnu Qasimin Imam Ibnu Qasim wa tabi'an sareng parantos anut hu kaitu Ibnu Qasim sa'al Ananiyu Imam Anani wa qarrara sareng parantos netepkeun hu kana itu hakada sa asaihu atiyatu tegasna Syekh Atiyah wa atamada sareng tatagenan sa Sibro Malisi Imam Sibro Malisi annahu kala kana sanyana kalakuan eta labuda teu meunang hanteu min takriri syahadati tina ngabulak-balikna syahadat huna di dieu gitu tegasna dina nu syahadatna kafir aidon halna deui wala yakfi sareng teu cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lapan halna nyulayaan libadihim kasapalena ulama wala buda sareng misti fil isawi di kaum anu bangsa Isawi naon an yakula yen ngucap itu Isawi ila jamil holki kana lapad jamil holki kasakabehna makhluk ba'da qaulihi dina sabadana ucapan Isawi Muhammadur Rasulullah lapad Muhammadur Rasulullah apada parantos mere paedah dalika kana itu labuda sa Asarqawi Imam Asarqawi wa hadza sareng ari ieu labuda bihilapi eta bihilapi tasyahudi salati beda deui sareng tasahudina salat palabuda mangka teu meunang hanteu bihi dina tasahudina salat min dzikril wawi tina nuturna lapad wau baina syahadataini di antara dua kalimat syahadatain wala yustaratu sareng teu disyaratkeun naon labdu ashadu lapad ashadu asaniatu anu kadua fihi dina itu tasahud dina salat balil jam'u balik ta ari ngumpulkeunana bainahuma di antara syahadatain wal wawi sareng wau huruf atop eta minal akmali tetep tina sawarehna anu leuwih sampurna wa inna masarang pastina lam yusanna teu disunahkeun naon alit ya nu ngadatangkeun bil wawi kalawan lapad wawi kalawan wawu pil adan dina adan wa in hukima jeung sanajan dihukuman naon bi islamil muadzini kalawan islamna jalma nu adzan lianahu kana sanyana kalakuan eta tuliba diperdih minhu ti itu muadzin naon ifradu kuli kalimatin mencilkeun setiap kalimah binapasin kalawan napas satu napas wadzalika sareng ari itu ifrad an eta yunasibu wadzalika sareng ari itu ifrad kuli kalimah binapas eta yunasibu munasabah itu ifrad tarkal atfi kana ninggalkeunana atop apada parantos maparinan paedah kana itu inna malam yusana saha Suhaimi Imam Suhaimi